lamun lantaran ahli marifat mah di mana bae nyaman, di kota nyaman, di lembur nyaman, di leuweung nyaman, geus tilok pindah-pindah. Geus bae nya nama. Ih, atuh batur-batur maraboknya namanya. Batur-batur korupsinya namanya. Batur-batur zinahnya namanya. Teka gedag keanginan teu embut kaliungan tetep bae. Allah tetep Allah bae hade. Berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah bae. Sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna. Panas jeung tiris Allah bae manehna. Kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusan. Jadi rusak deh, bagus-bagus. Kos itulah carita ahli Allah mah atuh biasa bae. Biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jang nuju nama ridho Allah. Jeung nyana geus usul ka Gusti Allah. Geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae. Nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu. Geus nikmat bae matak nya nama maca Qur'an ge tilok tamat. Tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa